warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta abdi Eriska Nafila Izatunisa ti kelas 11 MIPA genep. Di dieu abdi bade ngadugikeun teks naskah panumbu catur anu judulna acara ngadeuseuhkeun pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yeliza Fazria anu kusim kuring dipihormat sareng rerencangan sadaya anu kusim kuring dibanggakeun. Hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparin kasehatan ka urang sadaya sahingga urang tiasa patepang rarai dina ieu kasempatan. Dina danget ieu, urang aya dina acara seminar ningkatkeun kualitas kapramukaan di kalangan siswa SMA. Kanggo mitembeyeun ieu acara, mangga urang aoskeun basmalah saserengan supados ieu acara tiasa lumangsung dugi ka akhir acara engke. Mangga saserengan Bismillahirrohmanirrohim. Hadirin anu kusim kuring dipihormat. Parantos katingal ku urang dina waktos-waktos ayeuna kualitas atikan kapramukaan teh ngalaman kamunduran. Tos tangtos deui dina kalangan siswa SMA. Seueur pisan kabeung berat anu karandapan ku para siswa sareng pembina pramuka. Salami ieu teh para siswa mu ngadeuseuhkeun pramuka teh teori wungkul, padahal pramuka teh langkung lebet ka sistem ulin bari diajar. Hadirin anu kusim kuring dipihormat. Pangajaran kapramukaan teh saleresna mah pikarespeun. Margi tiasa ngipuk sikep sareng karep siswa anu alus. Naon bae atuh kiat-kiat pikeun ngarojatkeun kapramukaan di kalangan SMA teh? Hadirin, kanggo urang mah jenengan ti Bapak Pramuka teh tangtos moal birek deui. Anjeunna teh Bapak Kuada Jawa Barat. Kanggo anjeunna tangtos widang kapramukaan mah janten tuangan sadidinten. Hadirin anu dipihormat kusim kuring. Alhamdulillah rengsek kapihatur padaran ti Bapak Pramuka tina sadaya anu parantos didugikeun ku anjeun tangtu urang tiasa nyindekeun yen salerusna mah ngaronjatkeun kapramukaan teh gampil. Pami urang terang cara-carana. Akhirna ieu acara teh ti kawit dugi ka rengse parantos kalaksanakeun kalayan lancar. Kanggo nutup ieu acara sumangga urang sami-sami macakeun hamdalah sasarengan alhamdulillahirabbil alamin. Hapunten anu kasuhun bilih aya carios-cariosan sim kuring anu teu merenah. Mung sakitu kapihatur wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.